Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit bagian anu ka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka 11. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol umpal-umpalan di tengah jalan. Hup 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 hup. Para wargi sadayana, langit bengras tedeng taya aling-aling, sumorotna panon poe mangsa harita kacida nyelenetna, anu maracul di sawah loba nu geus areureun ngarinyuhan. Sedengkeun di imah pupuh lembur Jatingora, nyatana di imah naki sarpa jakarungsing keur anteng ngarendos lajagoah anu menang moe rek nyieun ubar tayoh namah jakarungsing teh. Ke ari nu kitu jeung ubar naon eta teh Sujang, ceuk ki sarpa tumanya. Loba kagunana maki pangpang nama nu kieu teh pikeun ngubaran panas jero ki euy. Tetela ari kuno ahlina mah nu dianggap barang teu pira oge geuning jadi ubarnya. Nyahuut atuh ki apanan sagarupa oge gumantung kumaha urang ngolahna ki. Rek dijieun ubar nyatang tu bakal jadi ubar, rek dijadikeun racun nyatang tuh bisa jadi racun ki. Nya percayalah aki mah ka muridna Ki Doblang mah, sabab aki geus nyaho sorangan nyaho persis yen guru Jang Jaka teh salianti jago kana ilmu kadugalan oge ahli dina widang ubaran Ki Doblang teh. Sakanyaho aki mah Ki Doblang teh kungsi guguru ka Bahdurba si Raja Obat ti Sagara Tujuh. Nya jadi teu aneh lamun pangabisana Bahdurba teh geus kakawasa kabeh ku guru Jang Jaka
anu kiwari geus diturunkeun deui ka salira Sujang. Oh, jadi eyang guru uing teh katelahna Badur banyak Ki, bener teh Ki? Nya, bener Sujang. Badur ba ayeuna mah geus teu aya, geus lila ninggalkeun ieu alam pawenangan. Duh, guru uing teh beja-bejanya euy ngeunaan Ki Durba guruna nya euy. Nyakeun we atuh Jang. Anu penting mah elmuna kudu bisa dimangpaatkeun pikeun kapentingan jalma rea. Sangkan ganjaranana bisa nului ngocor ngolocor ka Ki Durbana. Nyalah kilah uing janji bakal terus tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Bata bakal ubar kanu keur garering lah. Rek diubaran meh calagur. Tapi lamun anu jahat mah rek disina mangkat ti heula we ka alam baka Ki ditekean ku uing mah kilah. Sabot keur gunem catur kitu. Ujug-ujug ti luar kadenge aya sora nu nyarita. Najan laun tapi karasana mata katorekan kana ceuli. Tandaning anu nyarita di luar teh dibarengan ku tanaga lapisan anu memang kacida luhur. Hei, Sarpa, keluar ilaing. Ye, dewek datang siap pikeun malas pati ka ilaing Sarpa, keluar. Ngadenge di luar aya anu susumbar. Jakarungsing jeung Ki Sarpa jadi silih reret. Duanana geus surti. Yen semah nu datang teh lain jalma samanea. Karasa dina sora nyaritana ngandung kekuatan sora anu bisa meupeskeun kekendangan ceuri jalma biasa. Be ambe cilah kajang. Jalma nu salila ieu dipika hariwang ku aki teh geus datang ka dieu sigana majang. Ceuk Ki Sarpa nyarita lalaunan ka Jakarungsing. Nah saha kitu Ki? Memangna aya kitu jalma anu dipika melang ku aki teh? Lain saha-saha Sujang, tapi Bahrawi muridna si Gopar Sujang. Aki apal pisan kana soran anu semupura kitu Jang. Oh, eta guruna si Gopar teh lain Ki. Lah, tenang we atuh Ki. Urang ajakan panco jeung adu simet lah ku uing Ki. Kade Jang, kade sing iatna tuluy waspada Jang. Aki masa kadar ngingetan we ka si Sujang. Yen Bahrawi teh lain jalma sabong borong Jang. Luhur pangarti jembar pangabisa guruna si Gopar teh Jang. Kade Jang. Siap laki siap. Kuing bakal disanghareupan lah. Atuh sakirana berat mah matak naon gubrageun bae Ki. Ner teu Ki. Ulah dipapanggul berat mah Ki. Ki Sarpa geus teu nyarita deui. Hatena mimiti tagiwur. Inggis lamun Jakarungsing. Jajaka anu jadi gunung pananggehanana bakal eleh jajaten ragrag di pakalangan ku Bahrawi. Sedangkan Bahrawi teh pan mangrupakeun jago kolot anu geus weureuh seubeuh makalangan di dunia kajawaraan. Hiji anu dipikasieun ku Ki Sarpa teh nyaeta ajian panglebur jagat anu kacangking ku guruna si Gopar. Tapi sanggeus ingat deui yen Jakarungsing teh mangrupakeun murid tunggalna Ki Doblang. Jawara kolot anu pinunjul di zamana. Hate Ki Sarpa rada regreg oge. Dirina yakin sapinuhna yen geus tangtu Jakarungsing oge geus nyangking sakabeh ilmu-ilmu anu kapibanda ku guruna. Geus laki
ulang adon hulang-hulang kitu ki bisi Tenggara Kalongan anu paling paur bisi kausap juri ki mending oge hayu urang teangkeun itu guru nasi gopar gupur gipir teh ya. Sanggeus kitu mah duanana ting koloyor nuju kaluar. Nalika nepi kaluar tetela di buruan imah teh geus ngacegak saurang aki-aki anu tayalian ti Bahrawi. Sanajan nya oge geus kawilang kolot kasebutna, tapi tangtungan Bahrawi teh masih katempo seseg jeung calangker kene. Pangsi hideung anu dipakena sarta ikat barang-barang semplak anu mungkus sirahna atra nembongkeun kajawaraanana anu sumirat. Hei, nah bener ilaing anu katela jakarungsing teh, cek Bahrawi tumanya semu mencereng bari neuteup seukeut ka jakarungsing. Sorana nu berat estu matak sawan pikeun anu epes meer. Sabab sora Bahrawi dibarengan ku pangabaran jeung sima. Sorot panonna lir ibarat peso balati anu seukeut bangun anu rek nyokel kana mata lawan serab lamun dipencerong deui teh. Ngan orokaya pikeun jakarungsing mah seeutik oge taya pangaruhna naon. Manehna anggar tetep tenang sikapna. Sabab ceuk pikirna mah ieun ieu teh lain lawan anu berat. Dalamun anu lain lawaneun mah tangtuna oge nu jadi guruna bakal hadir ngabejaan. Tapi nyata nama gening rehe bae ti tadi keneh oge eueuh getaran batin pangirim sora guruna. Aki-aki pewat tong cocorowokan di luar atuh laki era ku tatangga ari nyemah mah cing sopan ki mending oge asup yuk asup laki urang adu bako jeung uing aya kopi jeung bakatul geura di jero maki hayuh bari ngabako ki. Bahrawi rada ngagebeg oge dikitukeun ku jakarungsing teh. Tapi lantaran Bahrawi hiji jawara anu geus leber ku pangalaman, jadi manehna teu ngambek sabab geus nyaho yen nu jadi lawan teh keur mancing-mancing kana amarahna. Sarpa tetela geuning anjeun anu jadi pupu di ieu lembur teh daguan sia ilaing oge bakal kabagean dialapati ku dewek sia Sarpa sabab geus teu ngajenan si laing ka dewek. Ayeuna mah dewek rek nyabut nyawa budak ieu heula anu cucunga anu geus ngabinasakeun murid dewek si Gopar si gelang iblis. Hampura bah, hampura. Kuring mah jujur demi ale teu apal yen jadu karaman lodaya ireng teh murid abah. Hampura bah. Tong waduh lareubeun dewek sia Sarpa. Asa teu mungkin ilaing teu apal ka murid dewek. Megeus tong loba cacapek jagoan bae giliran ilaing pikeun dicatut nyawa ilaing sia Sarpa. Aki-aki pewet tong sok uncam-ancam atuh balah pamali bah uing masuk kareung yeuh lamun aya nu nyarita rek ngalapati teh sabab uing can kiwin bah euy. Meunggeus kehet tong ngacabrak bae jajuri dewek moal kapancing amarah ku si laing sia budak bau jaringau. Taktik bolon anu kitu patut badeul sia juring. Jakarungsing rada ngahulang oge sabab tetela Bahrawi teh geuning nyahoan kana maksud kekecapan dirina pikeun mancing amarah nu jadi lawan. Tapi gancang kahemengna teh disamunikeun ku Jakarungsing. Har ari aki taktik naon atuh laki
dalin ahli nagara wing maki pira oge tukang ngadu bagong jeung ngadu congcorang ki. Bagus gandeng sia ayeuna meuleui ade urang indit ka Astana Karaman deuleu urang izin we didinya samodarna dewek hayang arwana si Gopar nyaksian mangsa ilaing diala nyawa ku dewek meh jongjon murid dewek di kuburanana deuleu nempo ilaing modar bari bolotot masih jurig. Rengse nyarita kitu hayu didaguan ku dewek corelat jeleng. Bahrawi ngacorelat anu saterusna mah ngaleungit tina panenjo Ki Sarpa jeung Jakarungsing. Aduh kumaha geus kieu Jang Jaka rek disusul ka makam Karaman cek Ki Sarpa tumanya nyahuut atuh Ki susul Ki apanan ieu anu didaguan teh Ki ari geus datang piraku rek diantepkeun wae mah Ki corelat jeleng. Rengsena nyarita kitu ngan sakilat Jakarungsing oge leungit tina tetempuan Ki Sarpa. Jakarungsing tayohna mah nyusul Bahrawi ka Astana Karaman pikeun nyumponan panangtang aki-aki pewet. Daek teu daek atuh Ki Sarpa oge jadi ngagedig indit leumpang pikeun nyusul Jakarungsing. Lantaran Bahrawi jeung Jakarungsing mah ngagunakeun elmu ngahampangkeun raga maksa ngajugjugna ka Astana Karaman. Jadi teu aneh lamun dina waktu anu ngan sakedeung oge Jakarungsing jeung Bahrawi teh geus aranjog deui ka tempat anu dituju. Sanggeus duanana paadu hareup pok Bahrawi nyarita. Sinatria oge ilaing teh geuningan jurig wani nyusul dewek ka dieu pikeun nyumponan panangtang di dewek. Ah naon hesena atuh Ki pira oge nyusul untuk ongkosan ieu Ki beda jeung naik angkot. Tembal Jakarungsing kalayan tenangna keur katemponna teh gandeng sia jurig tong loba bacot deuleu ayeuna mah geras sambat indung anu ngakandung bapa nu ngayuga sabab bisa gedeung deui nyawa ilaing rek diala ku dewek sia jurig. Aduh eta Ki meni kurangu nyarita teh Ki abong bibir teh dewengkul eta teu tulangan rasana uing terek cicing bae meureun lamun diala nyawa teh kade Ki bisi malik ka diri sorangan engke era jeung deui daek oge Aki nu punten jeung deui edek oge Aki anu geus kudu mulang ka ditu maki ribu geus kolot geus bawa taneuh kulit geus parareot. Ngadenge kitu Bahrawi geus teu nyarita deui tuluy bae ngayakeun serangan jurig modar sia jurig Murzia itu umur sia cukup kan umur sakitu. Yes. Pereup Bahrawi nu buleud ngahiuk rek ngalacareham. Jakarungsing teu cicingeun ngan sat sakilat ngelok hiuk plos. Pereup Bahrawi ngahakan angin. Tapi gancang Bahrawi nyeun serangan susulan. Sukuna ditajongkeun rek ngalabeteung lawan hiuk wut. Hup wus. Angin anu bijil tina sukuna Bahrawi ngahiung bangbaraan sabab geus dilapis ku tanaga jero sapinuna. Celeng. Jakarungsing ngajol babaraha puteran ka tukang. Lumayan oge pangabecus ilaing teh jurig. Tapi ulah waka atau deuleu sabab eta macana naon karak oge bubuka ti dewek sia jurig. Cek Bahrawi rada ruas oge sabenerna mah sabab teu nyangka yen panarajangna bisa disingkahan kudu jadi lawan kitu wae. Tong make bubuka sagarupa kilah langsung be kaluarkeun ilmu simpanan Ki meh tereh anggeus tarungna Ki watir lah Ki Agus jago sorana rada serak-serak garing Ki.
bener-bener gede wawanena ieu mah budak jurig teh. Keun rek direngsekeun ku aing mesi ayeuna keneh. Kitu gerantes hatena Bahrawi dina mangsa harita. Seret. Bahrawi masang deui kuda-kuda. Manehna geus moal ngalilakeun deui tarungna. Ajian panglebur jagat siap diwatek. Barang nenjo pasangan nu jadi lawan geus robah. Jakarungsing surti yen tangtuna we Bahrawi teh bakal ngaluarkeun elmu tutungkusanana. Ku kituna pikeun ngimbanganana. Jakarungsing gancang nyen pasangan jurus tameng raga jeung ajian gelap sayuta. Geusan ngapendung serangan lawan. Sapasang sukuna rada ngacegang saeutik dina wangunan kuda-kuda panceg bumi. Leungeun kencana dipalangkeun di hareupeun dada. Sedangkeun leungeun katuhuna diacungkeun ka luhur bari meureub. Modar sia budak jaringau. Ciat. Bahrawi ngacorowok maju narajang. Tilu parapat kakuatan ajian panglebur jagat marangan pereup anu ngahiuk bangbaraan. Jakarungsing teu siga tadi anu saukur nyingkahan. Tapi ayeuna mah serangan Bahrawi teh dipapag ku pereupna anu geus dilapis ku ajian gelap sayuta dina tingkatan nu kagenep. Hiap. Hiuk wus-wus. Dua pereup pating belesur. Kadau geleger. Kadenge soranga geleger mangsa bantrokna dua kakuatan. Darigdug, jarigdug, daligdug. Bahrawi mundur tilu lengkah ka tukang. Katenjo dina sela-sela biwirna aya getih anu ngalai. Sedengkeun Jakarungsing mundurna dua lengkah. Bari dina dadana karasa panas. Gancang Jakarungsing ngatur napasna. Sangkan kekuatan ilmu lawan teu terus ngagalaksak kana jalan getihna. Bari nahan ka nyeri, Bahrawi ngagerentes dina jero hatena. Kurang ngajar. Paingan ngalece wae ka aing ieu pejuh teh. Horeng boga ilmu ulin sangiang. Nah saha ieu budak teh? Buah-buah muridna si Dablong. Lamun nya eta budak muridna si Dablong bisa cilaka ka aingna lamun diteruskeun tarung make ajian panglebur jagat mah. Hadena aing geus boga deui ilmu anyar. Lamun teu bisa wirang di kolong catang kaya kieu carana mah. Aki-aki peot ning kalang ulang kitu atuh Ki. Hayo grasarang deui Ki euy. Rada meusan euy tah anu bieu teh ilmu teh Ki euy. Jakarungsing mah anggar tenang. Sanajan mahena oge keur ngarasakeun kanyeri. Coy. Tong waka atos ya babar. Dewek nyao sia pasti muridna si Dablong. Musuh bubuyutan dewek. Jadi kabeneran teu bisa ngelekeun guruna muridna nu bakal podaran ku aing sia. Geuning si Aki wawoi ka guru wing Ki. Tapi teu aneh sih. Sabab guru wing mah geus kakoncara salam Dunda nya Ki. Tenar. Bahrawi teu nembal. Tuluy bae manehna masang deui wangunan jurusna. Dirina geus buleud rek ngaluarkeun jurus sarta ajian pamungkasna. Saprak eleh jajaten ku Ki Doblang 30 tahun kalarung. Bahrawi ngalalana deui neangan elmu anu bisa ngelehkeun Ki Dablong. Bakat kuleukeun jeung ulet. Akhirna mah Ki Bahrawi menang oge hiji elmu tingkat luhur nu can aya tandinganana. Nyaeta ilmu Samageha Prasta. Atuh harita langsung diwatek ku Bahrawi. Rakatak. Sapasang leungeun Bahrawi anu ngepeul teh diacungkeun ka luhur. Urat-uratna raranteng bari jil bari disadapating terek. Seret.
laju sapasang sukuna dijegangkeun ka gigir. Samaga Bahrawi ngagerem bari tanggah kaluhur. Kajadian saterusna meh estu di luar dugaan. Kayaan alam nu harita memejeuna panas poe ereng-erengan, ngadadak kayaan jadi angkeup. Panon poe nu tadi moncorong buleut teh kiwari maka tutup ku mega hideung anu pating gumulung. Nyaksian kajadian alam anu sarupa kitu. Jakarungsing geus bisa ngamaklum lamun jadi lawan bakal ngaluarkeun ilmu andelanana anu sejen. Kalayan masih keneh dina wangunan kuda-kuda panceg bumi sarta jurus tameng raga. Jakarungsing leuwih ngaronjatkeun deui kawaspadanana. Dirina geus sayaga sapinuhna pikeun yang hareupan naon bae nu bakal kajadian. Modar sia ayeuna mah jurig razageun ajian samaga prasna deuleu jurig. Ya Bahrawi geus ngamimitian deui ngayakeun serangan. Sapasang leungeunna nu ngabentuk cakar nyolongkrong ka hareup. Kuku-kuku ramona anu harideung katempo sareukeut pisan. Kolebat siap plos. Cakaran Bahrawi nyamos sabab Jakarungsing ngakilakeun awakna saeutik kakatuhu. Bari nyusul tepus ku ngasupkeun tengkeulan gelap sayuta kana badan Bahrawi. Hiu kadung jabrot. Gempuran tenggelan Jakarungsing meneran pisan keuna nanggal kana dada Bahrawi. Ngan aya ku aneh. Tenggelan aji gelap sayuta anu ngandung racun kalabraja teh. Eueuh pangaruhna naon pikeun Bahrawi. Teu geseh saeutik-eutik acan. Malah mah Bahrawi geus ngayakeun deui serangan ku nyakarkeun leungeunna urang goas ngarah kana beuheung. Tapi nalika keur kitu na atuh ari ujug-ujug euleuk waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.